Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Setiap manusia pada muru milari harta benda pikeun kasenangan, ngajamin hirup senang keluarga, nepika ku sagala cara, bahkan teparduli halal haramna. Padahal kasenangan mah aya dina jiwa. Asal bisa nyukurana bari jeung tetep usaha, insya Allah isuk jaga ninggeto hirup bakal bahagia. Urang mi contoh hayam, dina nalika hayam diauran beas dina keusik, eta hayam sok macokan beas tara jeung keusikna. Tah komode urang sebagai manusia anu dipaparinan akal anu sampurna, eta kudu bisa malah milih rejeki anu hadena. Sabab harta anu dikumpul-kumpul ku urang belum tentu bisa kanikmati ku urang. Bakal bisa jadi permusuhan parebutanana turunan. Lain ulah ngumpul-ngumpul harta, lain ulah ngumpul-ngumpul dunia, tetapi kudu neangan dunia teh anu hade, anu sae, oge kudu inget kana sodakoh atawa zakatna. Sabab dawan Allah Ta'ala, ma indakum yankudu wa ma indallah bakin. Harta anu aya dina diri anjeun eta bakal eueuh, sedeken harta anu ditasarupkeun di jalan Allah eta bakal langgeng. Tah ku kituna urang pilarian harta anu hade anu halal, oge ulah poho tasarupkeun sabagian harta pikeun urang bekel di akhirat jaga. Karena sajatina harta anu ditasarupkeun di jalan Allah eta anu baris nulungan urang, anu baris nyalametkeun urang di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mugia aya manfaatna. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.